geus tong ngomongkeun deui kagorengan batur, tong hayang nyaho kakurangan batur. Da urang ge jelema loba kakurangan, urang mah fokus we ngomean diri urang, membener diri urang, fokus ngawangun keyakinan, ilmu, katakwaan, amal soleh gitu, fokus diri urang. Aya leuwihna apan eta ta pamajikan urang, apan eta ta anak urang ta leuwihna ta sabada urang teh ku anfusakum wa ahlikum naro, awak urang heula geus kitu ahli urang nyaeta bojo urang jeung anak urang geus heulaanan eta heulaanan sok pariksa ku urang bisi imanna teu bener, bisi akhlakna tercela, bisi ilmuna bodoh, bisi amalna calak culu, bisi gitu kan, pariksa bojo urang kudu dipariksa, anak urang kudu dipariksa. Tak gitu nu disebut tobat teh gitu geus gitu mah gembokan ku urang ya, ulah nepi ka ngalakonan deui kadzaliman.